Pangzalim-zalim nama jelema nu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online online teu make aturan Al-Qur'an teh ya online itu mah gitu barang-barang batur pret barang nu batur tah jeung we harganya tah langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian, model kos kitu dan lain sebagainya. Online eta mas meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu-padu sia. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna. Sakali dia BKD kucilisia jelema nu pangzalim-zalim nama jelema nu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalim nyembah ka kayu ka batu bahkan geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalim nama jelema anu boga sesembahana jabatan nupang zalim-zalim nama jelema nu boga sesembahanana teh harta meme hudang geus kitung duit meme hudang heh nyana mah nyana ye mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum eta jelema tolol eta komo hudang mah kan kulator geus hareup geus poho ka salat poho ka zakat poho ka segala rupa Nupang zalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah. Boga tekad nage. Urang lamun teu boga ijazah mah teu hese dahar. Maca 2 kalimat syahadat ya. Emang ijazah nu mere dahar. Tuh, urang lamun teu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana. Jabatan ting tahta pake tatanggelan eta. Mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah nyembahna ka patung nyembahna ka kayu nyembahna ka batu nyembahna ka jabatan nyembahna ka harta nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kakuatan rarasaan teh harta boga kakuatan rarasaan teh dunia boga kakuatan rarasaan teh jabatan boga kakuatan asa aing sagala rupana boga kekuatan patung boga kekuatan harta ka keris keris ieu mah mantak di pandian bae gua itu menang sambarangan ieu mandianna lagi kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung di pandian lagi kudu make endog 7 rupa endog masyaallah karim haju di huutan saeutik make kembang 7 rupa kembang haju pandianna lagi ieu mah kudu sareupna teu menang sambarang teu menang kadeuleuan ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianana ge teu menang make pakaian ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig hayang kos kitu kumaha atuh teh da kos kitu percaya bahkan anu percaya ka cincin sagala lain sambarangan cenah cincin ieu pernah dicoba aya awewe ditanya aju teu daekeun nembala belum tahu dia. Sekali dia nanya, tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama. 3 kali, tedek nembalan kenapa? Diketrokan, jaga.
bener-bener eta mengudag-udag lain alaga. Masya Allah, diudag terus sama. Cincin manjur jasa parah jasa. Lawulaya jauh. Cak Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Faman azamu. Mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tibatan jelema anu ngabohkeun ka Allah. Pajar teh aya pangeran salian ti Allah. Padahal mah pangeran teh panu nyieun langit bumi katut eusina. Allah lah. Anu urang kuari dihirupan ku Allah, sakedeng deui urang di maotan ku Allah, bakal menghadap ka Gusti Allah. Kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah. Katung, kayu, batu, dunia, jabatan, cincin, segala keris dan lain sebagainya. Cenah kiai, aya tapan para wali mau keris. Hayu kumaha? Lain neangan keris, kerisna datang sorangan. Henteu percaya ka keris. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat. Emang hayang Kangjeng Nabi? Diberi tongkat sebagai tanda kewalian. Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan. Sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah. Kumaha sakahayang? Ti Allah. Apa percaya karena tongkat? Henteu ka Allah. Jadi orang ku adalah memboga keris kok masalah. Ngan bosok di pandian. Kalau di pandian atuh, keris di pandian anu bukan atuh mandi. Teu kira-kira. Masya Allah. Tah ulah, geus bagus banget ulah. Geus bagus banget ulah kos kitu kos. Aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh. Heran aing padahal geus 40 pepotur peuting sugan aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu buade gitu langsung ka huluna habek. Padahal napa anu kos kitu. Tapa mah lain kos kitu, tapa mah ye nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat. Eta hasil tapa tangan. Nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk kitu keur tapa ngaranna itu. Bari ngawudukeun tadi saya teh. Tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah. Eta tapa nu hebat. Anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah. Nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu. Eta hasil tapa ngaranna. Terus ka belah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi mah luhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya nama tara sare tafakur ibadah ka Gusti Allah aing nurutan nurutan teu penting teh salat atau maca sholawat tah eta hasil ngaji aya hasilna nu ieu mah lain. Keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur. Itu bisa ditanya ku masyarakat. Tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung di kacana. Masya Allah karim. Jadi berubah barang jadi kiai teh. Tadi nama keur can norekat mah ieu teh jelema teh tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur. Kok jadi kos kitu sih? Tadina keur can norekat teh teh bagus jelema teh, tapi kuarina aing liwat teh rek nanya, "Ye, ahli Allah ye." Ye, sia mun hayang nyawa kawali ge aing ye. Cek masyarakat kok jadi tolol kieu tuh. Jadi berubah urang tata ibu hese. Kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna, ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna, ulah nyaritakeun soal kos kituna. Berubah jadi hebat ibadahna, berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah. Tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tah mah tinggal dicirikeun kitu bae tah mah
Ayo di lembur tuh, bah, zikirna ge moal di wadenge ka mana-mana. La ilaha illallah. Woi. Ieu mah guru tarekat mana yang dirantai tuh. Ieu kan cenah zikir, atuh zikir teh sia bae heulana udah ngajakan batur ieu tah tetangga aing jadi huntu goblok. Lainnya nah, zikir mah zikir bae kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu aya fitnah. Tuh, ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli tarekat jadi fitnah ku gandengan ku zikir. Oh, eta tetangga nu kieu bae ngomongna. Aing mah malam Jumat baca nyilip yai. Kunaon zikir buandeng. Atuh milu bae kana teu hayang aing. Jelema na ge jakos kitu cenah. Ih atuh mamang meureun nu salah. Nyana nu salah. Geus ku aing mah ngeujar mun ke malam Jumat zikir teh mungkin golok je pana jeung kieu atuh. Fitnah ngaranna teh. Lalaunan bae sih zikir ulah suka denge ku batur. Matak naon lalaun. Kan kita tetangga teh kaget. Itu si naon teh haharewosan gitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi ai gandeng mah kan greget batur. Ai kitu mah haharewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikan, "Kak, eta naon urang?" "Ya kikituan." Tetep baik. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina. Encan marejeuna jadi DPR, jadi fitnah di masyarakat. Bae lama jadi DPR teh rapi. Komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah. Zaman Haji Said almarhum zaman Abah Haji Suud di dieu. Paminggu teh DPR teh marake kopiah, marake batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicerekan ku nya. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Dia makan sedep kan gitu. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya. Ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus kaluhurna sabodo sia teh mah terus aing mah ngantos doang. Ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina. Atuh bae beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusan gaib. Batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebarkeun. Marilah kita ijazah toriko. Kubro. Toriko kubro. Aju nu ngomongna setuk. Toriko kubro. Sarariah jasa. Tuh, kudu toriko mah. Langkahnya na bertoriko, ucapannya na bertoriko, pagaweannya na bertoriko. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kikituana ulah yang dibaguskeun ulah dibageukeun ieu mah dampakna. Bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko syariat keneh. Terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kena aya antep urusan dunia mah mangga bae. Urang mah kuarikeun geus beralih ngadadahan syariat urang melalui toriko urus we heula toriko. Engke jadi perhatian manusia. Kok beda sih? Beda kadeuluna lain deui. Aya nu datang ge. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah toriko. Ih, atuh sanes ijazah toriko ka dieu teh. Sakali mah teu, 2 kali mah teu. Terus lamun endeg teh mah dititah anu heula mun nurut karak. Bener berarti.
ya malah lain. Assalamualaikum abdi itu bade ijazah tarik. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid kiwal ti abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pangmursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok, tolol boloon. Naon ieu tah? Fitnah. Tenang, bari coba. Panti ditu nage. Di mana-mana dimarahan, ulah marah toriko. Di mana-mana batur teu silaturahmi, silaturahmian. Di mana-mana batur ngomongkeun, ulah ngomongkeun. Eta toriko. Ieu mah lain. Batur encan marah can naon? Goblok. Teu bisa sia teu jadi anak buah aing. Goblok sia mah, sujud sia. Sujud sia, lamun teh sujud awas sia. Uga ledeng sia. Toriko sih kos kitu. Enak. Nah, mantek besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngafitnahan. Teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan. Loyog sorangan hayang wauh ka Allah, urang teh ka mana ieu neanganana. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah. Teu bisa wauh ka Allah baca kula lagi can wauh ka Allah. Kitu toriko ieu mah lain. Ya hayang wauh ka Allah makana. Ai can wauh ka Allah mah tuh hararese naon ge. Ye geus bertetangga jeung Allah. Da ubal kabel ngabesan di budak jeung Allah. Sial kan gua di toriko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eueuh digelar-gelar kos itu teh aya toriko mah batin. Geus batin deui. Deuleu guru-guru urang nu bara heula. Engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese jebak toriko mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang silsilah. Ieu budang ti anu teh juru mursyid pendi segala. Podol seron kitu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daekeun toriko asli geus ibadah ka Gusti Allah. Ngawauhkeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko. Engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen. Mana berbedana? Hiji teu daek ngridit. Kecuali neruskeun. Sia jasa toriko goblok. Dua dibere ku pamarentah badaekeun aya toriko. Moal daekeun. Wajen ku kumaha ge. Ulah nyaritakeun haram atawa teu kudu nyaritakeun haram jeung halal. Sebab naon? Batinna geus teu narima. Ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal. Wayab tulu toriko tuhu batal. Bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai batal. Jadi walusur ila salian kiai wa huwa bajingan. Mas gitu eta. Ngan lain berarti ulah ieu keur cerita toriko. Itu mah enggak baik. Dek yen proposal lo masalah. Mesin dek atuh kehalangan kuku atuh biasa bae sih. Nah cenah aing moal silaturahmi ka Ki Uci. Atuh lulus aing mah ditahan teh henteu. Meret itu sia kae. Kecuali mere. Kiai ye menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta. Yang kiai bae ye 30 juta. Jieu tuh kabeh bae sih. Ulah. Tah ieu keur cerita sanu leuwih zalim moal aya salam dunya di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim datang jelema
anu nyin kebohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah ya ne nyin sesembahan tina kayu nyin sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyin sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati mulai jelema nu leuwih zaliman nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal madina Al-Qur'an tendek naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an nu dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung tina Al-Qur'an asal bisa terjemahkan ku Kangjeng Nabi melalui hadisna diterjemahkan melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim tuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang nyaho pang jelema-jelema puang zalim-zalimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab amalana eta jelema pang zalim-zalim denge ku jelis ya ulah dibejakeun ka batur jas sia ge kitu ieu kudu bebeja ka batur tah ieu Al-Qur'an aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji sanu nita kadzdzaba bi ayat mun hayang ya jelema naon pang zalim-zalim mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an nyokot di pabrik dengan cara nyogok pang zalim-zalimna ulah neuleuh ka dieu tenang wae tenang pang zalim-zalimna Masya Allah kari pang zalim-zalim mah jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online online teu make aturan Al-Qur'an apa nya jeung online itu mah gitu barang-barang batur pret barang nu batur tat nyeun we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajemen adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian, model kos kitu dan lain sebagainya. Online eta mas meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu-padu sia. Kiai, ya Allah. Kamana orang kuari muntayang? Sik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan-rabaan ibunya.
Mengharapkannya hanya cuma susu asli. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho, eta lah orok. Masya Allah. Gede saeutik kebutuhanana geus lain susu, tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal da itu. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tah sial deui tah orang goblok tah. Tah teh dititake aya jahe ge main toel-toel bae. Nyusu dong, goblok kan. Iya mah orang bangkawareh mah orang. Azuna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, kuari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhanna roti di nagara nyana. Di urang mah teu lain roti dangdeur. Di urang mah teu baheula mah asal geus non kitu ngabubuy dangdeur. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ngadegi bete teh asana ieu nya naon kana mun dikak bulu bete. Ieu dangdeur tolol. Tah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti, terus we dijejel-jejel roti, paeh ku roti. Cek Imam Jalaluddin Rumi. Kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun ditanya suka indungna, emang teu beukieun. Geus teu beukieu dipaksakan bisa paeh ku susu. Ya teu betaheun aletahna geus lain deui. Nah, Allah nyieun seperti eta. Kebutuhan-kebutuhan pribadi teh geus ditendeunan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu, can butuh kana roti. Gede saeutik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Ayo si ada lalap-lalap. Heuy, hadahar pabetere lintu. Ayo betere lintu. Dah. Itu kolot budak di pokok situ. Ngaji ge sarua, orang cak Imam Jalaluddin ngaji. Ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti. Iya bangsa marabok yang mabok ngaji ya, jadi kos kieu. Iya cak kula mah mabok ngaji ya eta mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malu salah samiluan cuma seminggu milu bae. Ngan bangonna kos nulang-leng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeurna. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan qalbu mata hati urang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib. Percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah. Percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman nu mukakeun jeung nutupkeun Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah masyaallah. Urang mah kuari Gusti diberi iman nu asli, iman ka Allah. Neuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranna batu, pangeranna jabatan, pangeranna tahta, pangeranana duit. Sagala urang mah alhamdulillah. Mantap kitu ngaraji ka dia emang baroga duit hapting. Aing nyaho jasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajian kumaha ge. Ka Bali ka ditu.
berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Kudu sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Hugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya-budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua. Sarua doraka berat. Ya Allah ya Rabb. Au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Endek naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan anakan katauhidan. Kaman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusanana katauhidan, kapangeranan, teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu, diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua, teu percaya ka ayat urusanana politik, ekonomi, jabatan, jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an. Maka hukum-hukum menang nyieun buatan Walanda, menang nyieun buatan manusia, dipake dituturkeun eta jelema nu pangzolim-zolimna. Nyadar urang ya Allah ya Rabb, kudu kumaha atuh ieu. Jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar. Jelema teh lamun teu sadar padahal masalah. Ieu jelema edan ngaran. Geus kajeun teh mah urusan negara, geus kajeun teh mah urusan perekonomian gede. Kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi. Urang nyeungseurikeun ka diri urang, eta hebat. Ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan. Diseungseurikeun urang nu hebat bae Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan, seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan. Eta nu hebat mah. Sok geura, bisa Haji Pendi. Ye, beseri sorangan. Kasunyum sorangan. Eta teh ulah disangka error, eta teh wali. Wali eta bos. Ngan labas. Tetep kudu maka grogol. Kan kuduna makan kieu urang teh. Ya Allah ya Rabb. Ini ulah pikiran batur ulah, politik ulah di pikiran, ekonomi ulah pikiran, budaya ulah pikiran dunia pemerintahan, dunia gitu per DPR-an, per MPR-an, dunia perpolisian, per TNI, ulah urang behilanan. Awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia. Geus saya kan 60 tahun, saya tik deui ka target Kangjeng Nabi. Mun kurang mun leuwih terserah. Geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah. Jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae. Gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas. Aju ieu kuari neuleuh sia awak. Kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu. Geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh. Geus wajar sia teh ngadeuketkeun diri ka Gusti Allah. Geus ulah loba kegiatan da geus kolot.
meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrang jakrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak wis di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon matak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran geus sia geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui eta be ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa nah geus itu ulah ngan sakadar dongengna be ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat terus induk sarede saeutik sarede ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot gua hari masa balikna ajuk ye hei sia kuduna makan kitu tawak aja tapi sia isuk-isuk ajuk kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karang itu keneh bae jeung serikeun awak lagi tolol sia awak goblok tolol batur bagus saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan sia goblok tolol di kampak sia gua bari mawa kampak leutik urang kan sia awak goblok tolol masyaallah sia awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot terus siapan eta pan geus dirong bae sakumaha ucing garong masyaallah pares tiluna 7 lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk lahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluh geus ditatanyakeun iraha matang puluh jaka tatangga mah nu pae teh tilok ngomong geus kitu horenganan aya herongan eta kan seung-seurikeun awak sia awak goblok tolol ira gaji sia ku nyawa kuduna makan jeung seurikeun awak sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh sia awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah geus kolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji kitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tah lain ngaji tah mah kos kitu mah setor banget we abeh pajar tah awak seurikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sapoe sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadahanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Quran sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pengen dia sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun nah tuh keur di duriana domino malun tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ilain lah siapa eta opatan bae teh di juru iya langsung dicekel bae ka mana aing jahanam ye atuh dielain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo Masya Allah mereka bulu aing mah sebab tadi dah di dunia nakala bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade
bisi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagia na teh moal ka sorga nomor kadua na jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabaraha tadi ke awak sia teh ieu teh di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngageburna neraka kuat sia mun dibeulung di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masyad timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lompat haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ke tanah suci bae geh ke tanah suci batur berangkat urang henteu sedihna luar biasa ketika datang ka jidah batur geus diangkut ka Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa ieu kakarake kos kitu kasedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sieu teh kunas teh baturan sia mah geus boga anak geus boga naon sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia geus sia atupan aing ngaca mah kitu geus sia teh sabaraha jeung di soler mah kasep sia geus sarua bae tah ieu teh carita kasedihan ieu ke di akhirat batur lu hiber batur lumpat batur lempang batur ngeson tapi datang urang tinggalin awak sia teh tinggalin di sisi jahanam deku bahas ya gambarkeun ku urang masyaallah kari awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an cek dagang sia teh bener apa henteu ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat mah urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia Allah eta introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napakuran diri sia awak jeung sedikit diri eta puguh sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak aing hayang di kiai-kiai ku batur padahal lain kiai modok teu naon teu berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pencium tangan teh cium dong dibulak-balik bae eta geus jang modal jadam geus aya di eta dulu nanti survei diri Allah ya Rabb awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanana kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebat tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae. Kabeh. Sanagaranya hueun kabeh. Masyaallah.
wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya tuh iya kan kudu mah disumput-sumput sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyaho eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja ieu mah sedekah lain geura bikeun ke cenah jelema lain geura engke geus kumpul kabeh ka terus karumpul kabeh merena ge soting ya tah geus kitu geus teu bagus mendak model toriko disutong sutang naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain kitu ya geus saralah mendak hasilna kuari toriko teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut toriko teh kosi naon eta salah langkah jadi aya aturan-aturan ieu syariat ieu toriko engke kalau komo geus dibere hakikat urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah ya teh Allah Rahman Allah Rahim Allah aya di urang kabeh ieu teh keur tajalli ya urang boga tanaga ti Allah urang boga kersa ti Allah urang boga kicep ti Allah urang boga denge ti Allah urang boga tanaga ti Allah urang boga kahayang ti Allah atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah rengana padahal mah jeung manusia tapi perasaan jeung Allah ku sabab naon tajalli Allah eta kakarak ke judul ke cara kadituna mus dibere masyaallah urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung kaluar 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat teu hayang kapanggih jeung jelema teu hayang eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah kinaheun teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman tolol pan goblok tuh teu beunang eta badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka toriko ulah bebeja ka syariat bae cara urang penemuan di toriko loba engke teu meunang ngaranna ge batin engke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas ihkam misalna ihya misalna atawa dipatali jeung Al-Qur'an patali jeung eta tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir jelema nu musyrik jelema nu murtad etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah nomor kedua nu pangzolim mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim berpolitik berekonomi berbudaya dan lain sebagainya teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim nama menurut nu bogana Allah Subhanahu wa taala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang kuari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ke mana keyakinan anak terserah tama kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat
bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun tarawih, ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae. Terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang teu kuat karena dibere kelemahan, ulah leutik hate sebab urang diberena sakitu ku Gusti Allah. Nu penting urang bisa ibadah sabisa urang. Ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana, kemudian dipaksakan bakal riweung ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa. Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa kelantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya. Pen. Saya mah ditanya kos itu batu ka pacirit tolol. Sasadana terus jasa. Atuh teh mah hitut ka pacirit. Itu puasa dan teu puasa bae. Pancen mah aja ya kuat, wallahu alam ya. Ya sahaya nu nanya ya. Ya babaturan ya Haji Adang. Oh Haji Adang. Haji Adang mana ya. Ayo geus kuat ya. Ya jam sabaraha cenah. Ya 2 jam deui. 2 jam deui. Ka mana? Ka magrib. Oh sudah teh ka Bandung. Goblok kan. Geus kuat. Badi gula puasa. Geus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kuat gering asli geringna mah ulah leutik hate aya ridho Allah di dinya. Datang ka mana kuatna di dinya aya ridho Allah. Jangan menang Allah kabeh ge. Ji kadang-kadang nu puasa mah disiksa, anu teu puasa mah diganja. Kumaha teh nu puasa asa aing deh siapa dulu Pepen. Siapa orang yang tidak kenal saya neraka. Ya malah sakit diberena ku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit. Cak Allah teh deudeuh jakeun we maneh teu puasa ge da aing nu bere kakuatanana tuh kan keun lae aing anu nyaho maha uning aing keun we dihirupan ku aing digeringkeun ku aing. Nu penting kolbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hate sia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah tinggal urang Jumaenan minggu hareup urang penutupan sekalian pembahasan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. بارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم.